aya sadayana ieu buktos akang nuju aya di perbatasan Kecamatan Sukanagara Cianjur Jago. Ayo ikut akang mah. Subur mamur gemah ripah geuning di Cianjur teh nya aya kebun teh segala seger. Jabana seger teh tiris teh di jaket akang teh geudeung dia rek manen teh cililin mah ceuceu kalapa muda yuk dibantun mah didorong-dorong. Sabaraya sadayana ayo pilih bade ikutan sareng si Kang Cepot memanen teh. Ayo ka dieu sumpingan ka perbatasan Kecamatan Sukanagara. Aduh. Woi, mana? Alker naon ari aka? Biasa we rek manen ieu kebun teh. Teu sangka nepi ka hempak ieu Kangnya. Kebun teh mun ka hektaran gitu kebun teh. Nu matak kurang jaga, urang piara da geuningan di Cianjur teh bener sugih muktina teh bener. Katara ayana karasa manfaatna. Teu sangka muga-muga jadi asetnya ieu. Jadi aset gitu. Ulah ora ari akang keur naon ieu biasa sambil ngabuburit pandina raga ngabuburit bareng si Cepot. Nepungan tuh kepala wargi sadayana. Geuningan kepala wargi sadayana. Aturan ti Kang wilu jeung ngalaksanakeun ibadah saum Kang ge nu ngalaksanakeun. Nah kitu atuh. Urang balik ayeuna mah urang teh ayeuna teh panarek nuluy-nuluy neangan di tempat-tempat menah. Hayu. Aduh.